Para mitra sadaya nuju ngadaukeun dongeng nuju judulna neangan Bapa karangan Kiliksa. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampikan kaningahan. Ayeuna dongeng nuju judulna neangan Bapa karangan Kiliksa nincak bagian ka-34 para mitra. Mangga atuh 34 episode begitunya para wargi sadinten 2 kali upload. Atuh sabada namatkeun bagian ka-33 ayeuna nincak bagian ka-34. Namun pamihoyong dongeng tamat langsung aya di playlist Mang Jaya official. Didinya di playlist tos seueur para mitra, tos seueur di antawisna aya dongeng nu judulna nyaeta naon ieu para wargi? Judulna Dedemit Guha Sancang ya. Dedemit Guha Sancang dulu. Dedemit Guha Sancang dia. Mangga para mitra sadaya nyangkakeun bae. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Dupi ayeuna Mang Jaya ngahanca dongeng judulna neangan Bapa karangan Kiliksa dina bagian ka-34. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca, pada neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung, judulna nyaeta neangan Bapa karya Kiliksa, ayeuna nincak bagian ka-34. Para mitra kaum dangu, aneh, harita teh sanggeus nuduaan siaga pikeun tarung ujug-ujug celeng orai teh hareupeunana. Teu kanyahoan jolna datangna gancang lir kilat. Atuh mending ngajenghok angara komo Nyi Sairah mah reuwaseunaker. Tapi teu katutuluyan. Angara gancang sadar yen manehna kudu buru-buru ngayakeun tindakan. Pikeun kasalametan dirina seak ngalugas bedog langsung disabetkeun ka sakadang orai. Hiu cekuk ngampul kawas ngadek gulungan karet. Nyi Sairah nurutan ngalugas bedog hiu bek ngampul. Angara ngawahan deui seak cekuk sababaraha kali ngadek orai tapi teu aya nu teurak. Tetep ngampul kawas ngadek karet tungtungna angara teh ngahuleng. Bingung nu taya papadana naha kudu kumaha maehan eta orang. Cilaka era, orai teh wedu. Bari rada mundur hatena seber. Ulah deka-deka tukang tinggal huluna ku batu. Nya benernya ku batu mah pasti pejet. Angara asa diingetan bus bedogna manying warangka. Kop kana batu sagede dingkul di pangku kali meniti babarage bakat ku berat. Penawar reblugkeun pisan kana awak orai. Puringkal celeng batu nu dipake ningangat celeng pededalkeuna kana baturna. Ari orai mah teu kerel-kerel huluna kalah culeungeu. Letah ngelel mata semu burung menik moncorong. Heran oraina wedog-wedog teuing nya. Kumaha modaranana nya cek angara bari unur-unuran. Mimiti hatena seber deui. Ari lantaran geus puguh orai teh kuat jeung wedu, teu teurak ku pakarang. Teu nyerieun ku batu, ngan aneh teu aya tanda-tanda rek nyerang. Ukur celeungeu we siga nu hayang dipikarunya. Letah lel-lelan teu nemongkeun anu galak jeung jahat. Ari angara jeung Nyi Sairah silih reret jiga nu bingung. Na kudu kumaha maehan orai rek diantep sieun ngaganggu mun maranehanana keur di perjalanan nu hara-haraeun. Ari rek dipaehan geus puguh teu bisa da bedog teu teurak batu teu mampu. Kumaha mun geus kieu era? Tinggalkeun atuh Kang. Yeuh urang kalemur bilih aki ngarep-ngarep. Angara ngahuleng mikir. Lila-lila omongan Nyi Sairah kahartieun tuluy we ngadeuketan lodong nu dieusi cai teh. Gap dicekel di sorenang utak-tak kenca katuhu. Nyi Sairah oge nurutan tuluy ngadeuketan papancatan. Kalacat Nyi Sairah mimiti naekan gawir, gampang keneh ari mungaran mah tincakeun teh loba. Kekembingan aya atuh sakedeunge geus meunang 2 meter naik, dituturkeun ku angara nu teu wudu rada ripuh. Lantaran macam mawacai 2 lodong kenca katuhu, perhatian teh dibagi 2, kahiji keur ngajaga kasalamatan diri, kadua keur ngajaga sangkan cai dina lodong ulah murah. 2 jajakan nu keur diuji pating karayap dina gawir. Kawas cak-cak dina bilik batu, pikeun angara mah sanyana mah rada seunggah. Tapi nanyo sumanget Nyi Sairah nu sakitu ngagedurna. Hate angara kasunut,
nimbul rasa era dumeh eleh ku awewe. Tetela si era megede wawanen. Teu ingis-ingis digana teh. Kumaha hari aing nya. Kumamun rodong bahe ye, kumamun tikos sewa. Kitu ceuk Anggara dina hatena. Gep muntang kana akar jambu batu, suku katuhu nincak loga. Nu kenca tacan merna sabab hese keur titincakan. Keur kitu puruluk aya taneuh jeung batu ari tanggah breh Nyi Saerah keur uyup ayap neangan pamuntangan. Suku katuhu napak nu kenca ngagantung. Leungeun kenca muntang nu katuhu uyup ayap neangan keur gantina. Rah, kunaon? Angga hariwangi. Tak cangkel Kang, leungeun meni asa komper. Tema Nyi Saerah. Kapaksa ngabejakeun kasusahna tadina mamoal bisi namahan Bang Baluh pikeun Anggara. Cicing, ke ulah waka maju, keun ku akang. Kade ulah muragnya lodongna, sing kuat muntang. Ceuk Anggara manehna rada deg-degan. Lantaran melang bisi Nyi Saerah murag mangkaning moal bisa nulungan da puguh hese keur nyekelan. Nyi Saerah nurutan, nahan awak jeung babawaan nu diandelkeun ukur suku katuhu jeung leungeun kenca. Leungeun katuhu teu bisa muntang da eueuh keur muntangna. Salah era tuh, kuduna mah ka dieu ye. Kanu loba renjulna, loba batu beulah anu keur muntangna, ceuk Anggara tuluy ngarayap beuki luhur. Neangan jalan sejen asal bisa miheulaan Nyi Saerah nu mandeg teu bisa naek. Bari jeung hese beleke Anggara bisa naek leuwih luhur bata Nyi Saerah. Geus kitu neangan keur muntang nu pageuh, dak inung suku nu kenca kana liang. Lumayan rada teteg. Da memeh satengahna bisa napak. Ari keung namah para mitra keunung namah teu napak kapaksa jiga nu nincak sigai. Geus kitu suku kenca disodorkeun ka Nyi Saerah nu titatalican bisa naek deui. Muntangkan suku akang sok tojerkeun kana batu eta. Ngan kade sing tetegnya bising nyoledat hegleueur deui. Ge muntang kana akar, tuluy kagigireun akang. Di dieu mah aya keur muntang rada leluasa, ceuk Anggara bari ti peperket muntang. Sababaka namahan Bang Baluh. Harita teh para mitra kudu narik Nyi Saerah ditambah ku cai salodong. Jaba Bang Baluh manehna teh teu bisa dituna da eueuh eukeurna ngunana. Sing pageuh Kang. Sok pageuh akang mah kade lodongna bisi murag. Nyi Saerah maca bismillah geus kitu mah gep muntang kana suku Anggara, serod ka luhur. Suku kenca mimiti nojer kana batu geus kitu suku katuhu naek cwek kana logak leutik. Ukur bisa mernahkeun indung suku. Anggara ngerahkeun sakabeh kakuatanana karasa sukuna berat di puntangan ku Nyi Saerah. Barang keur kitu ujug-ujug para mitra sada anu tibebeut kana batu. Kabeg Anggara ngarenyag samarukna Nyi Saerah. Nyi Saerah sarua reuwas jajantung naratug samarukna Anggara. Nu tibebeut ana breh orai buntet geus aya gigireunana. Napal dina batu jiga lentah. Ulu culeungeu awak jiga nu rapat kana batu. Atuh puguh para mitra. Anggara jeung Nyi Saerah meningah huleng jajantung ratug lalembutan asa kalalabur. Reuwas lain di kieuna para mitra. Sajongjongan mah duanana ngaharuleng. Teu nyaho kana naon-naon nu kudu dipilampa. Nu pangripuhna Anggara manehna nahan Bang Baluh nu berat. Lantaran Nyi Saerah can mernah muntang keneh ka manehna. Lila-lila ngarasa lungse tanaga asa geus beak. Aya pangharepan kana kuat nahan atuh pok ngomong ka Nyi Saerah. Era, buru-buru pernahkeun awak tapi nincak ka dinya. Leungeun muntang kana akar, ieu akang teu kuat ye. Ceuk Anggara, kebeg Nyi Saerah reuwas. Manehna asa kagebah tuluy muntang kana akar. Suku nojer duanana napak. Rong Bang Baluh Anggara ngurangan. Suku katuhu ditarik nincak kana batu legok. Ngan orokaya dampaleungeun sing sireumeun mun teu sieun rag-rag mah geus dilesotkeun tadi ge. Kok. Sadanu kakak kokok di lebak. Sora handaruan mata keung. Malah mah ngandung aweuhan nu pohara. Nyi Saerah menipias kesang tiis ngucur saluar awak. Lalembutan geus teu jejeg nu diarep-arep teh nu lain-lain bae poho kanu maha kawasa. Erah, cilaka sada orai sanca. Duh, kumaha mayahan orai anehnya eta culeungeu kencaeun, ceuk Anggara bingung. Da teu ngaganggukeun bae antep Kang. Tu aya liang leutik keur muntang. Siap derek tiheula deui, ceuk Nyi Saerah bari tuluy muntang. Serod beuki luhur akhirna mah geus ngaliwatan deui Anggara.
Angara ngareret ka kenca breh orai buntet teh aya keneh di dinya. Mata molotot letah anggara cara tadi lel-lelan, tapi tidaikeun ngaganggungan ukur nutur-nutur nepi ka gilaeun. Geus puguh kitu mah anggara ngarayap deui ka luhur teu malire ka orai. Tapi leuwih mentingkeun kasalamatan pribadi oge bari nalingakeun Nyi Saera. Akhirna mah kalah kulekeun jeung gede subanget angara jeung Nyi Saera bisa anyog kana bibir gawir. Kalacat kanu rata plong hatena ngemplong, bungah nu taya papadana geus bisa ngajalankeun tugas ti Aki Sura. Alhamdulillah. Tebulung salamet. Kitu ceuk angara cagnuna heula lodong ditanggeuhkeun kana gawir. Nyi Saera ge nya kitu reureuh bari diuk lodong wadah cai nangeuh. Angin leutik ngahiliwir nebah kana dangdaunan. Aroyag pating arulang ngabageakeun kadua rumaja nu karek rengse nyumponan pancen ti guruna, manuk recet di sarada para mitra bangun galumira naker. Harita anggara jeung Nyi Saera metu percaya. Horeng marenehna ampir satengah poe ngaracai da basa tangah ka langit. Panon poe geus wanci manceran geus meujeuhna salat lohor. Masya Allah. Geuning lila urang daerah geus tengah poe. Itu kan urang wangsul bilih Aki ngarep-ngarep, ceuk Nyi Saera jung nangtung. Top kana lodong tuluy disorenang dina tak-tak kenca. Anggara nya kitu keneh kenca katuhu nyorenang lodong nu pinuh ku cai. Para mitra anu mulia, gandeang duanana leumpang ngajugjug ka imah Aki Sura. Tapi barang parat kebon awi geus breh orai buntet teh megatan jalan. Anggara ngarasa heran manehna ngarandeg pok nyarita. Ai. Sakadang orai. Nah, sia teh meuni keukeuh teuing atuh hantem nutur-nutur ka kaula. Halik nyingka. Ulah rek ngaganggu wae, mending ge hare-hare hirup, da beda alam, beda kahayang. Kami memanusa sia sato, halik nyingka. Kitu ceuk angara. Tapi sakadang orai para mitra teu ngartieun angara culeungeu di sisi jalan mencerong ka angara. Ari teu ngaganggu mah teu kudu dipalire antep rek Kang. Nama tu leumpang deui. Tuluy laleumpang deui teu malire kana orai buntet. An oro kaya si orai teh jiga nu ngaheureuyekeun. Geus jeleng hareupeun ngajepat motong jalan malah mahulu jeung buntut teu kaciri. Mubus kana jukut nu kanal kebeg angara ngarenjag reg deui eureun. Lila-lila para mitra nyel amot. Asa diheureuikeun ku sato lodong dituna nanggeuh kana batu geus kitu gabrug ngarontok orai kep ditewak reganyang dipangku hiu kebot dipake neungeul batu. Kuinjal blug murag ngaburingkal wow huluna calawak dibantingkeun teh teu aya karasana meureun. Tapi angara taya kasieun da geus cengkel teh. Ret ka kencaret ka katuhu breh aya batu segede sirah. Kop dicokot teu antapara hiu pedawar dibaledogkeun kana hulu orai. Nu pareng culeungeu calanga plus batu teh asup kana sungut orai. Sep luk huluna nutup. Cenol dina tikoro aya nu ngajenol di jerona batu. Orai buburing kala nu ngajenol mapai beuki tengah. Nu akhirna nepi ka buntut dililia di dinya mah teu maju teu mundur. Anggara molohok asa aneh nenyok kajadian kitu. Kang. Ulah lo bapak molah Kang bisi namahan rariwe. Keun bae antep ulah diganggu. Nyi Saera ngingetan bisi matak jadi mamala. Anggara mikir deui lila-lila kaharti kop kana lodong disorenangkeun kawas tadi. Tuluy leumpang deui nya atuh karek kira-kira 10 meter geus jeleng orai buntet tengah halangan jalan. Nu ngajenol geus eueuh teuing ka mana tapi sidik orai mah eta keneh. Ya Allah, ya Robi. Ieu teh orai atuh naon atunya? Jeung oraina naon atuh mun orai nya teh mun dibandel-bandel teuing? Kumaha modaranana nya? Ceuk angara bari kekerot. Tapi Nyi Saera ngelingan deui sangkan ulah mikiran teuing orai. Malah akhirna mamere saran sangkan lumpat satarikna ngarah tereh tepi kanu dijugjung. Angara satujueun atuh belecet duanana lumpatan bari mawa cai dina lodong. Dina hal ieu atuh para mitra sadaya kalayan teu langsung dua murid teh latihan lumpat bari mawa bang-balu. Diudag-udag kasieun bari merangan hawa nafsu ieu teh gede pisan manfaatna pikeun ngalatih diri ngasah jiwa nyipuh ilmu nu geus nyampa. Akhirna jog-anjog kaburuan imah Aki Sura. Langsung muruk ka dapur ka sampak Aki Sura keur ngajentul di pawon.
bari ngarautan pasar, benang bebenangan geus numpuk aya likurna. Assalamualaikum, cek Anggara uluk salam. Dijawab ku Aki Sura bari ngareret kanu karek jol. Paromoan Aki Sura marah mai bunga lantaran muridna geus datang kalayan salamat. Waalaikumsalam, bagea ujang nyai. Kumaha hasil? Aya berkah hasil ki nanging Anggara rumahu. Bus kapawon lodong ditanggeuhkeun kana Bili. Misairah nurutan gek diuk dina jojodo. Nah aya naon ujang? Barabat Anggara nyaritakeun pangalamanana. Ti mimiti turun kana gawir tug nepi ka danget harita atuh meuni ungut-ungutan Aki Sura teh panuju kana sikap dua murid. Nah nya dadenyi era. Laras kitu pisan ki. Teu kudu leuwas-leuwas, teu kudu sieun-sieun. Moana naon orai mah da teu matak bahaya. Malah ayeuna ge geus balik deui kana tempatna. Da sok matuh dina siracai nu caina dialaku hidup teh. Ayeuna mah jung geura marane di pancuran, geura salat lohor, geus manjing waktu. Ari cai nu meunang alama rek dipake mani ku Aki. Mangga tema dua muridna. Harita keneh Anggara jeung Nyi Sairah carengkat leos muruka pancuran nu teu jauh ti eta partepatan. Sanggeus rengse salat lohor tuluy dalahar, rengse dalahar heureuh heula diburuan. Niis hanapeun tangkal jeruk, angin leutik ngahiliwir manuk-manuk recet di sarada. Anggara jeung Nyi Sairah mah marah mai bunga ngemplong asa hampang leungeun geus bebas tina bangbalu. Kang Angga abdi macan ngartinya. Naon maksudna kitu nya miwara ngalacai ti Cikaraha. Pan gangosira mah di pancuran ge ageung, ceuk Nyi Sairah bari neuteuk. Anggara teu buru-buru ngajawab kalah kamalik neuteuk. Hayang seueuh mencerong kanu herang sanggeus rada lila ngarahuh pokna nyarita. Erah akang teu terang lah. Nganu jelas mah ieu teh jiga nu ngahaja pikeun nguji wawanen jeung kamampuhan urang. Sabab ku akang geus kapikir ku ayana kajadian tadi. Atuh kalayan teu langsung, pokona mah sacara teu dihaja sinang ngalatih ngapalkeun jurus. Sakaligus disanghareupan kana kanyataan anu matak keung jeung hariwang. Cacak mun urangna borangan malah moal turun-turun acan kana jungrang teh pasti balik lengo. Jadi tadi teh urang duaan teh geus meunang ujian, diuji wawanen, diuji mental, diuji katalitian, diuji kamampuhan. Boh tanaga, boh pikiran. Pon kitu deui kaparigelan dina nyang hareupan kararepet. Kitu nu kapikir ku akang mah. Eta kajadian teh gede pisan mangfaatna. Ngan aya hiji nu teu mata kaharti nyatana perkara orai teh ya. Naon atuh sanyana teh nya? Ceuk Anggara paramitra sadaya. Kahartos, kitu pisan pamendak abdi oge Kang ngan ari urusan sakadang orai mah jigeuna teh demi Cikaraha teh ya Kang. Nu geus talu ka Aki malah Aki mah sanes nalukeun orai bae dalah nalukeun buhaya ge kantos. Jadi kitu nya. Nah kumaha carana? Anggara heran. Luka da teu terang ari cara-carana mah bilih akang palai uninga mah tiasa langsung naroskeun ka Aki. Nya engke marki nanti dina hiji waktos bade naroskeun ka Aki. Ari era kumaha bade matu di dieu atuh nampi kagungan rencana. Da akang mah jigana teh moal tiasa salalawasna di dieu teh. Gaduh tugas nu utama nuju milarian pun bapa akang teh. Cek Anggara manehna geus mimiti inget kana tujuan pokok. Breh beungeut indungna kacipta deui sawangan nemongan jiga nu ngelingan nitah buru-buru ini deui. Ngadenge pertanyaan kitu ti Anggara, Nyi Sairah tuluy ngajawab. Kang Angga, ari kanggo abdi mah balik-balik ka mana? Mulang-mulang ka mana indung bapa geus teu gaduh, estuning nu ngelis teh. Teu adi teu lanceuk teu uat teu paman. Upami teu aya Aki mah boa pangnu ngelisna hirup abdi teh cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Kumargi kitu abdi mah teu tiasa nangtoskeun duka kumaha rencana abdi nu salajengna. Nganu jelas mah abdi teh panasaran hoyong terang sareng anak buah Ki Burani. Hoyong tepang nutos ngaroga halakolot abdi.
mun bisa mahayang balitungan kajen teuing abdi jiwa awewe. Moal sieun moal keung mun papanggih mah moal burung di cangkang tarung. Sarita Nyi Sairah pinuh ku sumanget hiji ciri. Yen dina dadana ngagedur seuneu kaceuceum panasaran hayang balitungan jeung si Durjana nu geus ngabinasa indung bapana. Erah akang milu sungkawa ku ayeuna kajadian nu tumiba ka sepuh Erah. Ngan hanya kal akang teu bisa nyumbangkeun tanaga. Moal bisa bumela sagemblengna lantaran akang sorangan boga tugas nu mandiri. Sabios Kang abdi mah nyuhunkeun piduana bae. Nanging ari abdi mah moal mopohokeun kana jasa Kang Angga. Nu geus nulungan ka abdi, cacak upami teu aya nu nulungan boa kumaha. Meureun geus jadi mangsa si Buldani lalaki iblis nu taya ras-rasa. Soal eta mah teu kudu diinget-inget deui. Keun da silih tulungan mah kawajiban, buktina akang ge ayeuna ditulungan ku Aki, beteu dinyana, kersa di aku sepuh ku akang. Bari jeung kersa ngawiridkeun elmu nu ageng mangfaatna kanggo akang. Mugi-mugi we ilmu Aki sing nitis Kakang Angga sing tiasa kapibana sagemlengna. Da lumayan ilmu Aki teh seueur. Nya kanggo modal nguber-nguber nu jahat, jep jempe. Duanana ngaharuleng Anggara inget kabah Daim. Nu jadi bibit berwit anu akhirna manimbulkeun katunggaraan pikeun manehna. Ari Nyi Sairah inget ka anak buah Ki Buranil nu geus mateni kolotna. Ngan hanya ka Nyi Sairah teu apal kana beungeutna, teu nyaho kana ngaranna, ukur nyaho kana gegedugna. Nu ngaran Ki Buranil pedah dibejaan ku Akina. Keur kitu torojol Aki Sura celuk-celuk nyalukan dua muridnya. Atu Anggara jeung Nyi Sairah curing hak buru-buru nyalampeurkeun ka Aki Sura. Gek dariuk dina palupuh. Aki Sura ngajemprak deukeut lawang pok nyarita. Ai peuting kete, peuting nu hade, malam 14 keur bejeuna caang bulan. Hidep kudu mani di 7 pancuran, kudu rengse samemeh wancina subuh. Jeung ulah babarengan wayahna kudu sorangan-sorangan. Nya kumaha ari abdi ki? Da teu terang di wewengkon ieu nah dina di mana wae anu aya pancuran? Ceuk Anggara semu seunggah. Da teu apal ka hiji-hijina tempat nu aya pancuran. Tuh di wewengkon beh kulon loba pancuran. Lantaran di tonggo aya lemur. Urang dinya mamaranina teh kalebak loba pancuran nu caina meunang ngulur ti walungan Cikaraha. Nu tadi dicokot sawareh tina sirahna, ceuk Aki Sura bari nunjuk ka kulon. Sumangga tu ari kitu mah nanging naon maksadna ki? Ari maksudna mah eueuh deui, iwati ngumah rereged jiwa. Ngumah rereged hate, sangkan jiwa jeung batin hidup bersih, bebas tina kokotor nu bakal ngagokan kana asupna ilmu ti Aki. Tapi kade ulah salah harti, mani mah ngan sakadar lambang yen urang kudu daek bebersih. Mersihan kokotor nu napel dina badan, boh dina jiwa. Pikeun perak-perakanana teu samarangan deui, memeh brus mandi kudu abdas heula. Tuluy maca syahadat 3 kali, tambah ku sholawat 7 kali. Geus kitu baca lapad di Aki nu rek dibikeun engke bada Isya. Insyaallah apal sakedeung ge, da teu panjang asal bener-bener we dialajarna. Nuhun ari kitu maki mangga abdi sanggem, ceuk Anggara bari ngarasa bunga hatena. Lantaran bakal narima ilmu anyar. Kanggo abdi sami deki sarua Aki mah moal ngawilah-wilah kanu jadi murid. Awewe jeung lalaki ge disaruakeun sabab jang Angga incu Aki, Nyi Erah sarua keneh incu Aki. Duanana ge murid Aki eta de. Dung harita teh para mitra Anggara dijurungkeun ku Akina. Maksud jeung tujuanana siga tadi. Tuluy harita Aki Sura teh cumarios deui. Nah, ayeuna neangan heula syarat keur mandi. Kahiji kemang malati 7 siki, kemang campaka 7 siki, kemang tongkeng 7 siki. Mun geus beunang setorkeun ka Aki, urang jampean keur lamang kamekaran uteuk jeung jiwa hidup duaan. Mangga Ki, ceuk muridna nu dua. Harita keneh Anggara jeung Nyi Sairah turun ti tepas.
Tuluy lalempang rek neangan kembang nu dibutuhkeun teh. Angara init kakaler Nyi Sairah mah kawetan. Neangan sakarep-karep teu dituduhkeun di mana ayana. Tetela rada hese anu dihaja-haja mah, tapi teu burung hasil da puguh nya taat kanu jadi guru. Bada Isa dua murid nu satia geus mendeko hareupeun sang guru. Hate geus hayang geura narima lapad. Aki Sura manehna ngawirid ku papatah heula kieu babasaanana. Ujang nyanyi. Ari ilmu teh tameng diri pikeun kasalamatan di dunya jeung di akhirat. Ieu ilmu lain ilmu setan siluman, tapi ilmu ning pangeran ilmu karahayuan pikeun ngajaga kasalamatan. Tah kulantaran kitu omat jauhkeun sifat ujub, ria jeung takabur. Oge jauhkeun sifat-sifat sejen nu bakal ngaruksak kana kaimanan. Kahiji ria nu tadi, kadua musyrik, katiluna munafik. Naon sababna pangna aki papatah kitu? Lantaran aki teh ngarasa melang, bisi hidup teh gagabah dina ngagunakeunana. Bisi matak jadi adigung-adiguna, luhur tincak jeung pindah adat. Dumeh boga gunung panangeuhan nganelkeun ilmu ti aki. Padahal aki mamere ilmu teh keur ngajaga diri, ngudag kasalamatan lahir jeung batin. Jadi mun hidup salah ngalarapkeunana, salah ngagunakeunana, ieu ilmu bakal manawa ka diri sorangan, bakal malik ka hidup tina sagala rupa mamalana. Tah kulantaran kitu, omat sing bisa mawana, sing bisa ngagunakeunana, mun teu kapaksa ulah rek digunakeun, memeh make ieu ilmu pake heula tareka sejen, nuluyu jeung hukum akal. Mun akal geus teu mampu pek menta ka Allah, insyaallah diijabah, dikabul asal kabul. Ceuk Aki Sura Daryanata. Harita para mitra Anggara nyarita. Insyaallah Ki, abdi bade tumut kana pibejang ti Aki. Temal Anggara leuwih daria estuning tuhu pisan ka guru. Sanaos abdi ge sejang ngiringan Aki, ceuk Nyi Sairah. Syukur sok atuh geura tatan-tatan ku Aki rek diwirid lapadna, pikeun amalkeun engke samemeh brusmani. Barabat Aki Sura mapat ke macakeun kalimah nu dimaksud. Diturutan ku Anggara jeung Nyi Sairah sakali can apa dua kali karek remeng-remeng. 3 kali geus rada lancar, akhirna sanggeus sababaraha balikan mah. Boh Anggara boh Nyi Sairah geus bisa nangkep kana eta lapad. Cing sok baca erah sing bedas. Korolang Nyi Sairah macakeun lapad tetela bentes jeung keuna pisan. Teuing teu aya nu kacawad, Aki Sura imut bunga boga incu nu calakan, encer uteuk caang akal babari nangkep kana pelajaran. Cik sok jang Anggara cobaan kali. Barabat Anggara ge macakeun lapad nu tadi tetela sarua apalna. Teu aya nu kacawad beuki bunga Aki Sura lantaran murid-muridna geus bisa nangkep ilmu ti maneh. Alhamdulillah, geuning geus kacangkem kabeh. Ayeuna masing-masing nyokot baskom hiji sewa. Kembang nu tadi wadahan kana baskom sarta caian sacukupna. Anggara jeung Nyi Sairah buru-buru ka pawon. Nyarokot baskom hiji sewang papatah Aki Sura dilaksanakeun kalayan ati-ati. Sanggeus saya gisong diasongkeun ka Aki Sura dariuk deui kalayan sopan. Ari Aki rek ngajian ieu cai sangkan aya guna jeung mangfaatna pikeun hidup duaan. Yap ka dieu Anggara heula tungkul. Aki Sura melong ka Anggara nu dipelong ngesod ka hareup. Tuluy tungkul gap kana mun-munan. Hapunten. Gap kana mun-munan dirampak ku Aki Sura. Geus kitu geurnyem mapatkeun lapad-lapad pikeun nyampurnakeun rasa. Ngahijikeun saripati cai jeung jiwa Anggara sanggeus rengsek mapatkeun lapatna. Ditungtungan ku nitipkeun kanu ngayugakeunana. Kaula masrahkeun jiwa jang Anggara kanu ngayugakeunana. Kaula titip sari cai kana batin. Mangka sarasa sajiwa sumurup kana lelemutan.
Sumarambah kana bayah melit ngait kana ati. Nyangakeun ieu jang angara mugi kahontal cita-citana, dikabul permaksudanana, diijabah sapanejana, kemang malati lambang sajati, kemang campaka lambang satria, kemang tongkeng lambang wawanen. Ya amin ya robbal alamin. Allahu akbar. Karoba kemang rupa-rupa caina ngucur, para mitra sadaya dipake ngungkulan embun-embunan amara. Curucud cai ngucur kana buuk, cep karasa tiis, nyecep nyerep kana temus kana hulu angen. 3 kali dikucurkeun tuluy diceuceuhkeun kana embun-embunan cai ang. Cai ngucur kana palipisan, kana pipi, kana punuk, mapai, kana tongong. Jeung dada pakaian baraseuh tapi angara nurut kalayan satia. Geus cukup. Sok hidup ka dieu era. Ni saerah ngesod ka hareup luk tungkul kawas angara. Ari angara mundur diuk ajeg jeung marahmai, hatena tenang, teteg pipikiran panteng, percaya sagemlengna ka Allah nu Maha Murah tur Maha Asih. Para mitra sadaya. Waktos kabujeng seep deui. Hanya duwi ka dieu upina mah ieu. Mangga para mitra sanes kirang sono wilujeng kantun ka sadayana permios.